Mitra Dongeng Sunda, insyaallah simkuring Kang Asep direncanganku Kang Sony, sejamedar serial lucu karya Bapak Ali Nurdin, si Pancalongok nungulik kasaktian. Mudah-mudahan katampi ku mitra Sundan mulia. Mitra Pasundan, barang nguping kasauran walepus si Jumat tepat ngarahuh teuing. Geus hidup ulah leutik pangharepan nya. Keun. Ku urang toong. Sedengkeun si Jemros mah disagigireun si Jumat. Walepus mitra nyokot cai dina baskom leutik. Tuluy ditunda hareupeunana. Inyana terus sila bari panonna peureum. Biwirna gegeren ceman teuing maca jampe naon. Teu lila nya beuntan. Tungkul melong kana cai dina baskom. Motor teh nu warnana beureum jang. Bari angger mentrong kana cai dina baskom. Sumuhun wa, si Jumat nembalan. Nomor polisina Jet 2233 YI. Eta kitu nu hidup teh. Muhun wa laras. Tora si Jumat beuki ngoncrang. Manehanana beuki percayaeun ka walepus. Tetela cenah ilmu walepus teh luhur kitu dina pikirna. Waduh hanjaka motorna geus jauh. Di paling mana wa? Jauh tuh di Purwokerto Jalan Hiu nomor 8. Si Jumat dolohok. Tapi kieu kahade. Hidup pula sagawayah datang kadinya. Pancalongok motor teh rea baladna. Bisi hidup kumaonam. Walepus kawas nu heueuh ngahaja nyingsieunan ka si Jumat. Kedah kumaha tu abdi? Wa. Kieu wae atuh. Kumaha? Cuk pamikir wa mah memang lamun dipaksakeun ka ditu kudu aya ngabaturan. Muhun kieu we atuh wa. Kumaha saupami motor teh dicandak ku abdi wa. Nyarita ka eta Jang Jumat. Kang Jumat. Kieu we atuh Kang. Kumaha lamun motor teh dicokot ku akang. Si Jemros nawarkeun deui jasa. Tah keun motor mah urusan akang dicokot ku akang. Ujang mah balik deui ka lembur. Wayahna moal dianteurkeun da kadituna kudu buru-buru, kudu gura-giru ceuk wa ge. Lantaran kaburu jauh de motorna nya. Kumaha tah? Si Jumat siga nu kasirep manehna unggeuk. Tapi kieu ye. Meureun STNK mah kudu dibawa wae ku akang. Sangkan jadi bukti engke di ditu. Mitra si Jumat teu mikir 2 kali. Song STNK teh dibikeun ka si Jemros. Sagancangna ku si Jemros ditampanan teu diselapkeun kana loketna. Wayahnya nya Ujang mah balik bae sorangan. Da akang merusuh ye. Sasatna ngabelaan Ujang ye. Mohon wios Kang. Wios Kang. Si Jumat cengkat tuluy inyana amitan ka walepus. Bari sasalaman teh sakalian mikeun amplop minangka nganuhunkeun ka walepus nu geus mere laratan motorna.
Amplop ti si Jumad ku walepus dipesakan. Si Jemros melongkeun we si Jemros teh mitra. Si Jumad nangtung maca salam. Assalamualaikum, Pak. Terus inyana keluar ti imah turun ka pakarangan. Hatena pinuh ku pangharapan yen motorna teh bisa kapimilik deui ku manehanana. Samemeh papisa si Jemros teu poho ngaharewos ka si Jumad. Jang, kadi geura sagedeung. Naon Kang? Ieu Jang. Kumahanya motor akang meureun kudu di bensinan. Yaba akang kudu dahar. Da kapuruk Warkerto teh lain lalampahan caket-caket yeuh Jang. Si Jumad ngartieun pisan. Manehanana ngaluarkeun loket terus mikeun duit 2 lambar 100 ribuan. Wayahna nya Kangnya mung tiasa sedia. Okna ka si Jemros. Keun bae Jang Jumad. Ke sakurang namah ku akang ditambahan. Teu naon. Da akang mah niatna oge nulungan ka Jang Jumad. Si Jemros teh nembalana mani amis pisan kapirengna ku si Jumad. Akhirna duanana papisah. Si Jumad mulang ka lemburna di tutugan Gunung Supa. Sedengkeun si Jemros jeung Walepus alias si Talis mah boncengan dina motor. Maranehanana ngabiur kakulonkeun. Tujuanna teh tayalian rek ka rumah makan. Rek ngadon pada curak-curak. Peda geus hasil maok motor. Oge bisa nyekel STNK-na. Oge menang duit tina amplop jeung nujang meuli bensin teh ya. Estuning maranehna teh munol kacida. Yes. Duanana ngaracungkeun peureup. Mitra Pasundan. Kacaturkeun lantaran kana motor mah rada genting cek si Jemros. Ayeuna mah si Jemros teh nyelang heula ka nu sejen pakasabana. Cek manehana nu keur rada lindeuk teh nyaeta di antarana mupul mesin traktor ti pasawahan. Ngan ieu mah teu bisa dipigawe ku sorangan. Saeutikna opatan mah kudu aya. Lian ti kitu oge kudu aya kandaraan nu geus biasa mah make mobil box bogana caplin. Nyaeta tukang nadah langganan si Jemros saparakanca. Ari operasina di wewengkon Rancalega di dinya mah pasawahana teh upluk aplak. Saimbang jeung pasawahan nu aya di Lakbok atawa beh kuloneun Karawang alam beh ditu. Di Rancalega mah sawahna teh weuteuh keneh pisan teu kawas di wewengkon sejen pasawahana teh geus ngaheureuten da eta dugdeg di adegan wawangunan. Lila-lila mah pasawahan teh kawasna bakal sirna leungitan palebih ilang tanpa karana di Pulau Jawa mah. Ari jang gantina cenah pamarentah teh nyieunnan sawah di luar Jawa. Kayaning di Sulawesi jeung di Kalimantan. Anehna sawah nu di luar Jawa can bisa panen. Ari nu lendo di Jawa geus meh erep dipake wangunan. Padahal cek pikir si Jemros mah matak naon nu di Jawa diweuteuhkeun heula da geus puguh hasilna. Engke lamun nu di ditu geus mayeng panena kakara nu di Jawa dirobah jadi lahan wangunan oge teu naon. Nganda saha atuh nu daek ngadengekan ucap-ucapan si Jemros. Paling-paling oge pada nyengseurikeun. Nu matak sabodo teh teuing rek di kumaha oge. Teu ruhun nu palalinter. Nu penting pikeun si Jemros mah kumaha carana sangkan bisa terus pulang paling. Peun. Kocap usum nyawah di Rancalega di alam kiwari beda pisan jeung zaman beh ditu.
Baheula mah mun datang usum nyawah teh sok rame kunu bubuluh macul maranehna daratang ti lembur sejen malah aya nu ti luar kabupaten sagala. Kabeh tukang maraculan teh marangkalan di Rancalegya. Isuk-isuk mangsa panon poe meletek geus tarurun ka pasawahan ngajajar di saban kotakan. Sakotakana teh aya nu kulimaan, aya nu 10 urang gumantung kana lega jeung heureutna kotakan. Mararacul bari galecok ngadarongeng. Jam 8 jebul datang nu nganteuran ngais boboko sangu ngajingjing teko. Nu maracul areureun ka saung, mun sawahna aya saungan. Tapi lamun sawahna we saungan mah cukup ku diuk ngajajar dina galengan. Brak dalahar saregut pisan kangaranan dahar di sawah bari tas barang gawe. Sanajan diukna dina galengan baseuh bari bitis kakeueum kucai jeung leutak. Aduh, eta teh nikmatna luar biasa. Padahal dengan sauna teh tara jeung nu aheng ieu. Ukur pais peda make paru di kalapa sambal tarasi disoel ku gunda meunang ngundur tina kotakan. Tapi tuning matak segut dahar. Cumawa namun pareng geus meunang belut mah. Belut dibeuleum kurusuk dina durukan hasiupan saung sawah atawa hareupeun saung sawah. Teungitna ngadelingding melengsing ka ditu ka dieu ka mana ka mendi matak ngagolak beuteung nu lapar. Eta teh paninengan purah buburuh macul zaman beh ditu mitra. Kiwari mah geus beda deui zamana nu baluburuh macul teh jalma balaleunghar. Muhun nu kabareulieun mesin traktor. Nu ukur boga pacul mah geus rada kapepedikeun. Mitra Pasundan. Tah kitu lalampahan si Pancalongok nu nolah si Jemros. Manehna mah tara dina hiji pakasaban atawa teu dina hiji hal bae dina culang colong kabalariana teh tapi usum-usuman. Disagedengan eta manehna oge tetep ngulik sabaraha rupa kasaktian nu memang diudag ku manehna supaya manehna jadi jalma nu kuat lahir jeung batin, kuat lumpat, kuat dirempug, bisa silat, mun bisa macana halimunan jeung nu sejena, bisa ngaleungit jeung sajabana. Kitu ceuk pamikir si Jemros. Nu matak manehna terus mitra. Kalan-kalan manehna sosoranganan indit kaleuweung ganggong sima ganggong di wewengkon deukeut lemburna. Terus ngabina diri. Sok sanajan teu dilatih khusus ku guru anu luhung atawa nu linuhung. Manehna geus dibere jampe pamake sapuratina nyaeta ku sobat-sobatna. Boh nu papanggih di alam bebas, boh nu memang sagulang-galang di panjara. Cageula mitra, nuhun mitra. Alhamdulillah mitra dongeng Sunda nu mulia. Seria lucu si Pancalongok nu nguli kasaktian karya Bapak Ali Nurdin parantos rengse didongengkeun. Hatur punten kana samudaya kalapatanana, mudah-mudahan mah ageng guna manfaatna. Sumangga wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.